Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simungkuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Adipati Ukur ieu mangrupikeun sosok kisah nyata saleres namanya sosokna nyata sehingga dijantenkeun salah sawios nami jalan di Bandung, Jalan Adipati Ukur. Teras anjeun ge sosok raja, sosok pejuang di tatar Pasundan anu wantun ngalawan segala bentuk pangjajahan nu waktos harita nya. Urang kadang-kadang dijajah bangsanya lirah. Itu bala warginya. Sareng jiwa Sundana teh sabubukna saancurna jadi tereuh darah Prabu Siliwangi teh kuat gitu di diri anjeunanya yang Adipati Ukur malihan legendana teh nuturkeun sosok leluhurna nyaeta yang Prabu Siliwangi. Anjeunna oge mangrupikeun kakek buyutnya mudir mah uyutna salah sawios waliullah agung di palihan Mahmud nyata yang dalam yang Haji Abdul Manap Mahmud Cigonewa anu lungsuran ti yang Adipati Ukur teh yang Mahmud jaranten ulama-ulama besar seueur para wali Allahnya lungsuran atanapi turunan teh yang Adipati Ukur ieu. Kumaha tah lalakon nu salajengna gambaran kahirupan 400-500 tahun kapengker deh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Ieu karya teh karya Kang Darmawan Sepriosa episode kaduanya nu dialih bahasakeun ku Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula YouTube Kisah Tanah Sunda sareng YouTube Kidemang Gunung Halu supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang aktivitas palawargi sadayana nya di mana we ayana. Oge ulah hilap di like, di komen sareng di share linkna. Ulah di skip oge iklanna. Kumargi simkuring madang dongeng sanes dina radio tak aya sponsor tak aya pangrojong gitu kecuali ieu pedaran dongeng Sunda tiasa majeng di teh estuning wasilah pangrojong ti palawargi sadayana anu sok manco dina YouTube ieu nya YouTube Kisah Tanah Sunda. Saumpamina ain hoyong nyawer tiasa kena nomor dana di dieu nya aya oge nomor rekening dina deskripsi tong ageng-ageng 2000 we nya. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun lalakon Eyang Adipati Ukur. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Benteng Karaton Mataram teh luhur agreng jeung tohaga
moal bisa ditaikan ku ukuran jalma biasa. Ku hal eta pisan ukur jadi boga panyangka. Mun seug eta jelema nu keketeyepan di luareun imah bisa ngaliwatan heula benteng. Hartina jalma nu teu samanea geus tangtu boga ilmu kanuragan anu kaitung luar biasa. Kitu pamikirna tapi teu lila ukur ngagerentes deui. Tapi bisa wae kita eta teh jelema nu sama sakali teu kudu urusan jeung benteng heula samemehna. Hartina lain anu datang ti luar, justru nu aya di jeroun benteng ieu mah. Teu pamohalan apan lain sakali dua kali ngalaman patelak jeung jalma nu aya di sabudeureunana. Sakapeung mah sok kapikiran pangsi karaton Mataram loba anu teu suka ka dirina bari jeung teuing naon anu jadi sababna. Bari jeung keukeuh tenang ukur nyinglidkeun leungeun baju kampretna nepikeun ka siku. Kituna mah ngarah laluasa mun seug kudu nyang hareupan hal anu teu dipiharep ku dirina. Kuniang nangtung kaleked pisan ngahaja api-api nembongkeun kayaan dirina anu seubeuh sanggeus meakeun hancengan. Pamikirna asa teu kudu nunjukkeun sikep waspada sabab bakal ngajadikeun anu ngintip teh jadi leuwih iyatna. Dadak sakala ukur ngarasakeun angin anu ngahiuk alatan sabetan pakarang anu datang ti palebah tukang. Moal jauh ti parang sabab ukur bisa ngabedakeun alatan geus tuman ngulinkeun mangrupa sanjata. Modar kowe cek nu narajang sorana bangun pinuh ku rasa dendam. Pakarang ngahambat ngarah kana tak-tak tapi hanjakal eta panarajang teh kudu gagal dumeh ukur ngadadak ngalabuhkeun maneh basa pakarang jarakna kari 2 jengkal. Brug pakarang nyeleber teu manggih sasaran laju sakilat malika tukang nyaksian anu narajang ngacolongjong ka bawah tanaga sorangan. Breh katempo papakeana sarua hideung ka tamah beungeut ditargos pikeun mindingan. Heup cek ukur gitu nate bari ngarah bincurang make jurus tejeh kuda beger mindo. Blutak sora tulang padu mata klinu. Wah kedebut musuhna namuru. Nempok kayaan kitu ukur gilig rek ngarengsekeun kalayan teu kudu nunggu waktu. Breh gado musuh anu ngadangheuk bangun ngagupayan menta disepak. Tapi ngadadak niatna pugag alatan di palebah katuhu aya nu hahauk bari ngulangkeun bedog ngarah kana sira. Jiga-jiga anu rek naro rasakeun sia paukna bari narajang. Hiuk bedaug muru sasaran ukur kapaksa ngaragrakeun maneh deui pikeun ngagiwar tina sabetan bedaug anu nyalabar. Tapi kituna teh disusul ku malik nyerang kadua leungeunna ngarawel suku anu jadi lawan. Gep beunang laju dipalitekeun bari tuluy dibetot. Musuh reuwaseun kawuh panon anu molotot. Dayak-dak ukur nyusul tepus rikat ngajejek suku anu sabelahna tangka lawan ngagubrak. Si laing nu kudu ngarasakeun mah euy cek ukur bari seuri koneng kaguguk kudu jadi lawan anu kahakan ku omonganana sorangan. Urang ajar sia cek musuhna bari nahan ka nyeri. Barep ukur geus buleud rek dipake nonjok kasing sahawai di antara anu dua mun seug muniang hudang. Tapi dumadakan di belah katuha inu rek najong bari ngarah kana kekemplong. Dek eta serangan teh ditakis ku leungeun tapi hanjakal alatan posisi anu teu merenah akibatna lawan sanggup mere katugenah. Ukur saeutik ngabangkieung basa congo suku musuhna najong kana beuteung. Kehed sia cek ukur ngomong sompral bangun nu aral. Eta ganjaran kana naon Gusti pilampah ku maneh kadua sobat kuring. Awas ya sakedeung di baris narima nu leuwih cek nu harita asa meunang dumeh bisa ngasupkeun tajongan.
Geus aya jalma katilu anu ngahurup ukur dina peuting eta, manehna sadar diserang ku tiluan bari jeung ti awal geus ngagunakeun pakarang, bener-bener nandakeun boga paniatan anu beda. Kieu carana mah geus lain deui, anu harti rek ngalapati. Aing ulah loba ngagiwar, derlah urang tarung nepikeun ka aya nu modar. Kituna teh bari neutup seukeut kanu jadi lawan. Ukur gilig rek malik narajang malahan mah ngagunakeun serangan nu kaitung aheng sakalian, teu nanaon sok sanajan salah sahiji musuhna nepikeun ka perlaya oge, bongan maranehna sorangan boga niat anu teu hade, lain sakadar deleka tapi datang rek ngala nyawa. Lalaunan ukur metot pusaka anu disebut wergu wulung tina cangkengna. Sedengkeun keris panunggul naga mah dianggap can waktuna diabar makalangan, cukup si wergu anu digunakeun pikeun ngalawan bedog jeung parang. Manehna ngarasa yakin pusaka kai anu panjangna 2 jengkal teh bakal dianggap lain mangrupa pakarang, tangtuna baris diledek bebeakan anu akhirna ngurangan kawaspadaan lawan. Naon atuh kaistimewaan wergu wulung anu geus wiru semu hideung teh, jiga anu teu sapira pisan bentukna mah teu beda we jeung panakol kai bari jeung teu panjang. Sabenerna lain perkara gampang dina ngajaga wergu wulung sangkan tetep kapibanda, syaratna berat kacida lian ti wiridan surat Al-Falaq 88 balenan dina unggal malam Jumaah bari haben diusapan. Kata masa tahun sakali dina unggal mulud si wergu teh kudu ngalakonan mandi ku getih hayam camani. Ari anu disebut hayam camani nyata hayam anu buluna hideung, kitu deui daging jeung getihna oge sarua hideung, hayam anu langka jeung hese neanganana. Ku hal eta pisan beuki hideungna si wergu teh alatan getih hayam camani anu disedotna. Cenah mah wergu wulung teh mangrupa warisan tinu jadi jangga warengna nyaeta buyut ti buyutna tuluy diwariskeun deui ka akina, nu akhirna mah jadi milik ukur dina waktu harita. Ukur inget kana cariosan tinu jadi aki basa mere eta pusaka. Maneh apal saha ari Arya Brajadenta dina wayang golek? Sakaterang abdi Raden Gatot Kaca bogaheun sababaraha paman anu nyurup kana dirina. Sakabeh pamana teh para denawa, jin buta anu gagah tur sakti mandraguna, Braja Musti, Braja Denta, Braja Wikalpa sareng Braja Lamatan, walon ukur nepikeun pamanggihna. Tah dina kai wergu ieu oge hirup hiji jin anu sabangsa jeung Arya Brajadenta, nu matak masing ihatna dina ngagunakeunana. Mangga aki tangtos diestukeun pisan. Sabada ieu pusaka diwariskeun ka hidep, aki aya pamenta pikeun syaratna. Pokna bari mencerong. Naon teh anu janten syaratna teh aki? Nah abdi kedah tirakat atanapi kedah puasa sabaraha lami. Walon ukur panasaran. Ulah salah harti sujang. Kami mah dementa syarat anu berat. Manawi atuh naon teh aki? Babari pisan syarat nama cukup ku salat hajat 2 rakaat. Tuluy ngadua minta kanu kawasa sangkan dipaparin kasanggupan dina narima barang warisan, kalayan amanah dina mawa jeung ngagunakeunana. Sanggup? Insyaallah abdi sanggem manawi teh. Walon ukur bari imut marah mai. Ku carita ngeunaan wergu wulung anu diwariskeun ku akina dina waktu harita. Hayo, ulah kapalang euy. Ieu urusan antara hirup jeung paehna urang. Mun hayang hirup gancang ieu mangkluk teh kudu apodaran ku urang. Sabab lamun teu urang sorangan nu baris dipaehan kudu jadi dunungan. Tapi ketang singet oge kana hadiah nu dijanjikeun mun seuk urang tiluan bisa modaran babarengan. Cek salah saurang musuh sorana ngagaruahkeun ukur anu ngalamun sakedapan. Eta pangajak teh teu burung didenge, teu sirikna pangrojong anu ngajadikeun gede hate.
sok maju ketrukeun sagala ilmu panemu jampe pamake silaing. Cek ukur bari masang kuda-kuda. Haget anu dua urang ngarangseg jadi jelas nu jadi nyumangetna teh mangrupa gegedug karaman. Eta we sanggeus nepikeun omongan teh kalah ngajanteng bari mengalalajoanan. Tapi najan kitu ukur teu lalawura ka eta jalma, manehna yakin ngajantengna teh keur neangan lolongkrang jeung kalemahan dirina. Ngodar sia, cek nu saurang bari narajang. Manehna luncat, suku katuhu geus ngangkat bari maju rek dipake najong careham. Ukur mundur salenggah bari leungeunna ngelid, hiupna angin anu kabawa panarajang karasa nembrag tarik pisan. Plos, musuhna ngalaman nyamos, kacipta ku ukur moal teu nyengsol atuh carehamun seug beunang, hadena rikat ngawangun gerakan. Nempo suku lawan anu masih keneh dina kayaan ngangkang, santeuna ngabuka palangkakan, sakolepat wergu ulung teh pindah ceklan kana leungeun kenca saharita, alatan leungeun katuh rek dipake ngepret si manuk toed. Plak! Neungeul pisan. Tobat! Musuhna ngoceak tuluy cari nakdak, ngarasakeun nyeri kaliwat saking dumeh enog manukna teh asa bucat ditincak. Rasakeun sia, cek ukur bangun sugema, seueul atuh anu taya padana. Nyak serak nyaliara kana sirah ngaburi nyai, tetempuan ngadadak ranyai, les kapiuhan. Awakna ngoleang teu beda we jeung ragragna kalakai. Teu kabayang kumaha malukarna mun segur gulung anu dipake ngahanca nog sapasang. Hadena rikat mindahkeun cekelan. Gerentes ukur bari ngarenghap narik amekan ngawasa diri sajongjonan. Sakedapan dua urang baturna ngajanteng bari silih reretan panyarita, tina sorot panuna kabaca bangun anu asa-asa. Sahenteuna jadi samar peta nempo anu jadi balad ngabebengkang teu walakaya bari jeung buah-buah geus perlaya. Tapi tekung silila seak nusa urang ngahambatkeun bedog ngarah kana cangkeng, ukur teu ieuh gimir, dumeh eta panarajang geus kaijir, laju bedog ngadadak handeg alatan ditakis ku wergulung kalayan antep. Hiuk blentrang. Pusaka kai teh bener-bener matak helo. Telegok teu kentop jajauheun kana potong ngabeletok sanggeus paadu jeung bedog. Sabalikna bedog panjang nu masih aya dina leungeun musuh teh katempo ngageter. Geterna mapai nepikeun ka leungeun anu nyekelan. Kede, leungeun aing sing sireumun. Pokna bari kekerepengan. Pluk, bedog leso tina cekelan kalayan perahna heula anu rek niba lemah. Sakolepat ukur ngablesat najong gagang bedog ku gerakan anu meh teu kanyahoan. Dek, besur. Bedog balik deui ka luhur. Cereb, congona nancep kana hulu angen. Tuabah! Musuhna ngoceak. Kutarikna panajong ngabalukarkeun bedog teh nepikeun ka parat kana tonggong. Saterusna taya sora anu kapireng musuhna kalah muncereng, tapi tekung silila ngadadak bunceli. Blug ngagubrag saterusna teu usik teu mali. Ayeuna bagian anjeun anu nyusul ka akhirat. Cek ukur bari maju dua lengkah ngadeuketan musuhna anu keur sarua tugenna. Sorot panon anu jadi lawan katara alung ngemu kabingung, teu jiga samemehna ngabarasat nembongkeun sima jeung niat jahat. Red kakatuhu jiga nu neangan selah pikeun ngejat, tapi ukur bangun anu teu mere lolongkrang. Sred maju deui ngahalangan. Rek ka mana sia? Tega ninggalkeun balad nu kuyang getih jeung teu dikurebkeun sakumaha mistina. Cek ukur bari nakol-nakolkeun wergu kana dampal leungeunna. Ulah digung sia. Ulah digung sia urang kulon. Uring moal rek narima kitu wae. Puting ieu sia bakal modar. Teu kudu dingkeng-keng ngadaguan pijilna panon poe. Pokna bari tutunjuk. Sorana tarik muka ceceb anu teuing geus sabaraha lila nyaliara dina hatena. Tah palawargi sadayana nya kumargi ieu mah dongeng Sunda.
ieu teh nganggo basa Jawa saleres namanya musuh-musuh nanti da kaleresan ieu Adipati Ukur Anom teh harita nuju aya di Karaton nya Kasultanan Mataram ngan peda supados ka hartos da dongengna Sunda janten disundakeun gitu. Pikeun dirina mah taya deui pilihan iwal timaihan ukur sabab dina milih ngejat oge tangtuna bakal lapur hirupna bakal loba kapaur najan bebas ku melenang tapi bakal loba prajurit anu neangan geusan menta tanggung jawab dumeh gagal ngajalankeun tugas anu diemban. Jeung deui babari kapaluruh alatan imah balena geus puguh anu antukna lain manehna sorangan nu bakal jadi korban tapi anak jeung pamajikan oge bakal ditandasa ku anak buah dunungan. Sanggeus kapikiran kitu mah serepet mesat bedog panjang anu ngagantung dina cangkengna tuluy congona ditujukeun ka pelebah dada ukur leungeuna pageuna kerana nyeklan pera sred suku katuna ngageser satengah lengkah ngawangun kuda-kuda gesan narajang sangkan musuhna ngababatang luhureun lemah. Ya gorowokna tarik pisan nyumangetan ka diri sorangan tuluy ngagajleng bari ngahambat bedog ngarah sasaran sedang ukur salengkah mundur ngahaja ngadaguan musuh ngadeuketan leungeun kencana nyolodor hareupeun dada ari leungeun katuhu pageuh nyeklan wergu bareng jeung suku musuh anu napak deui sanggeus luncat bedogna oge ngablusur murukana kelek ukur anu katuhu ngolepat nandingan kilat sred deui ukur narik mundur salengkah suku kencana geusan ngamankeun diri tina serangan lawan anu narajang yakin bedogna bakal ditangkis make wergu teu beda we jeung cara samemehna ku hal eta pisan ngahaja nyimpen tanaga cadangan ngarah bisa nahan geterna bedog satu tas paadu jeung wergu kacontohan pisan ku nasib baladna nu harita geus teu walakaya bari ngaludira bener-bener nyalahan misleuk salah hitungan bedog teh teu ditakis ku wergu kalah diantep we sina ngalaju sagilek ukur kalah nyingcet plos sameran bedog teh ngahanca teu guna sanggeus ngagiwar awak ukur jeung nu narajang meh paadek pisan breh katempo aya sababar halolongkrang kari milih ngahanca gado anu kabuka atawa ngarah kana dada sajorelat ukur ngasupkeun panyiku kana gado musuh ku leungeun katuhuna nu masih nyeklan wergu cedulug meuni leungeul pisan akibatna nu jadi musuh teh ngajengkang brug nang karak bengkang tapi teu lila manehna nguniang kuda gideug bari jeung ngajalijeg. Aduh hayo cenarek modaran euy ceuk ukur ngalece lawan musuhna teu nembalan nyilang heula ngawasa diri sajongjonan ngabige bari jeung ceuleuyeu sorot panona bangun nu geus leungit harpan tapi pikeun ukur mah kalah ngaronjatkeun kawaspadaan biasana musuh nu kitu peta teh sok milih nekat tanpa hitungan ukur sadar sapinuhna nyang hareupan jalma nekat mah leuwih bahaya beda jeung jalma masih nyidem karingrang sabab bisa keneh diajak nyarita sangkan bedog ngeukehan paniatan antukna sadar kana kelakuan sorangan anu saterusna babalik pikir jeung babari dibere pangampunan bener pisan anu jadi musuh teh ngadadak narajang ku caranya carwalang subat sabet teu karuhan sakapeung ngalabeteung sakapeung ngalabeheung tapi keukeuh taya nu leuheung sakabeh serangan disanghareupan ku ukur kalayan teuneung plos nyaramos edan modar sia pokna kutuk gendeng tandaning ku ciwa gumulung jeung ambek anu kacida dumeh panarajang teu manggih sasaran dina hiji kasempetan ukur ngakiwar tina sabetan anu ngarah kana beheungna lap dongko bedog mapas angin di luhureun sirahna jolong-jong musuh kabawa tanaga sorangan teu talangke ukur sakolepat ngababuk beungeut musuh ku wergu jebet ngahanca bangun anu hipu bareng jeung ngaguakna musuh anu ngadadak tatu leok ukur miceun awak ngakiwar tina awak musuh nu rek ngagubrag kebut niba lemah saterusna samar pola gulang-guling bari nungkupan beungeut nahan ka nyeri anu kaliwat saking
Ukur ngabedega bari ngagerentes. Mun segi pusaka nenggel kana cukang irungna moal teremek dah saharita. Lain pedah ku tarik ngababuk, tapi nu puguh mah dina ceruning uregu teh ngancik jin sabangsa Arya Barajaden nu resep ngaguna sika. Aduh, tobat! Musuhna sasama bre katempo tregos anu dipakena teh geus lesot, tapi Ukur teu bisa eces ningali beungeut musuhna anu geus ruksak ongkoh di ditungkupan leungeun. Srog Ukur ngadeuketan ka musuhna anu meh sakarat, hayang leuwih sidik ngeunaan saha sabenerna. Sugan kungsi ningali samemehna atawa wau pisan dumeh idek lieur di Karaton Mataram teh geus aya kana genep ulana. Sanu nyaho jalma nu sok latihan di lapangan atawa nu kungsi panggih di pasar jeung di warung basa ngadondahar. Kitu pamikir Ukur. Tapi kakara oge sababaraha lengkah dumadakan kapiheulaan ku hiji cirim anu ngacorelat kolebat celeg nangtung nyang hareupan nu meh sakarat. Ukur rada ngarenjag reg ngarandeug sajongjonan ngawaskeun anu keur nukangan. Kancang eta gerakan ngagambarkeun yen eta jelema teh miboga kadijayaan. Keke asa apal kana tangtunganana mah. Ukur galecok sorangan. Aing moal ka samaran tenjo. Moal salah deui pasti ieu Senopati Ronggonoto. Eta jalma anu nangtung bari nukangan teh katempo dongko ragama ngajamret buuk anu keur ngararasakeun antara paeh jeung hiru. Barang ngadang heuak siut beres gelenceng beheungna meh sapat ku keris anu dicabut sakolepat getih mancer ngagewor kairing sora sesegor. Ukur teh saurang prajurit jeung jawara anu remenyaksian jalma kasiksa jeung kalengitan nyawa. Tapi di dieu di tanah Jawa tempat di mana Mataram ngawasa saantero wilayah tatanggana, maihan ku cara tega model kitu teh dianggapna geus biasa. Akhirna Ukur jadi mikir, nah kudu ku cara anu tega sangkan jadi pangawasa jeung nanjeurkeun kakawasaanana. Mun seug eta jadi syaratna, naon atuh anu ngajadikeun alesan hiji jalma betah cicing dina kakawasaan. Sedengkeun baranehna apal kakawasaan anu dipibanda teh geus ngamalirkeun getih mang pirang-pirang. Sanggeus maragatkeun nyawa eta jelema teh kalayan antare malikeun awakna. Ngong hulu balang anu tugasna salaku pimpinan kasatuan abdi dalem Brajanata ngadadak ngilengkeung ti deukeuteun lawang. Bakal Ukur, jelema jahat model kieu mah ulah sina hirup. Maranehna bakal umangkeuh jeung teu ngajenan urang salaku prajurit penegak keamanan Mataram. Ukur tenemalan kalakah jiga nu bingung sorangan, nah prajurit Brajanata nu tugasna ngajaga gerbang karatonan teh ngadadak araya kitu gerentesna Ukur mangsa harita. Bereskeun ieu sakabeh layeun nu aya. Uting ieu keneh pisan kurebkeun di astana tempat dikuburna penjahat jeung kasakitan. Ceuk Senopati Ronggonoto mere parentah. Tina sikepna bangun anu teu malire ka Ukur anu aya di hareupeunana.
Ukur kekeh teu nyarita, pipikiranana muter nginget-nginget kana kajadian anu geus tumiba peuting harita. Dimimitian kureng sena murak hancengan tuluy namba kadatangan 3 urang karaman anu akhirna dadak sakala dianjangan kuno jadi dunungan. Dina hatena loba hal anu ngagandet jeung pajurawet, tapi dipikir deui lain waktuna pikeun tumanya, akhirna disidem geusan pikiraneun. Kalayan haget para prajurit ngalaksanakeun parentah atasanana, sakabeh layon teh digotongan hiji-hiji bari beungeutna dituruban ku Karunggoni. Nempo kelakuan prajurit anu hagetur sigep dina ngalaksanakeun parentah Rongganoto, ukur kalakah mikir beuki jero. Komo basa nempo kareta layon anu kakar asup kaburuan, manehna beuki yakin mana kitu oge ti anggalna geus sasadiaan. Boa kitu cara gawena prajurit Kasatuan Brajanata ngalakukeun tugas bari mamawa kareta layon sagala rupa. Gerentesna ditungtungan sagurat imut anu kapaksa. Isukan anika dipentang aduhus ka Kanjeng Sultan di bale irung. Waktuna sanggus lohor wae ngarah bisa memuluk heula. Ceuk Rongganoto. Adeus kasinuhun san. Duh, asaku rareuwas kieu abdi mah. Walon ukur. Oh teu kudu hariwang. Sabenerna tadi sore kadatangan Raja Sumedang Larang nyaeta Pangeran Raden Arya Suradiwangsa. Datangna teh daya lian rek serah bongkokan ngaku taluk kana kakawasaan Mataram. Tah, kabeneran anjeun teh pan urang kulon. Wahal eta pisan dipenta maturan Kanjeng Sultan dina narima patalukan. Ceuk Rongganoto. Sendika Senopati Rongganoto. Walon ukur bari sideku kusabelah suku tungkul kalayan ajrih dibarengan ku nyembah sang Senopati. Hayang uswe. Walon Rongganoto singket, saterusna indit kairing ku para prajurit. Itu deui kareta nu eusina layon sarua mimiti maju ngajauhan ninggalkeun eta patempatan. Sifat ukur mah sakapeung sok mawa karep sorangan, jorojoy we hayang ngintip kana naon anu dilakukeun ku pasukan Brajanata, keukeuh aya kapanasaran dumeh datang dumadakan. Penyasahan nu geus ngiberan yen di imah ieu teh keur aya nu tarung batu tunggalan. Jeung naon pangna kudu Senopati Rongganoto nu ti heula datang turun tangan, lain prajurit nu lian. Siga nu geus apal ke carana mah eta kajadian moal ngundang mamalah pikeun dirina. Ukur banget ku heran. Memang Rongganoto teh mangrupa prajurit anu unggul jeung boga keahlian dina olah jurit anu kaitung pinunjul. Tapi Brajanata teh tangtuna boga cara jeung aturan sorangan dina ngajalankeun tugasna geusan ngajamin kasalametan pingpinan. Nu leuwih matak curiga naon sababna manehna sorangan nu maehan ka gedug karaman bari jeung teu loba tatanya samemehna. Jika nu ngahaja imah miceun tapak bangun teu hayang mere kasempetan nyarita atawa nunjukkeun wau ka dirina. Gerentes ukur bari nempo rombongan prajurit anu beuki ngajauhan. Jauh ti eta kapikiran oge naon sababna Rongganoto kawas nu teu suka ka dirina dumeh aya di lingkungan prajurit Mataram. Tapi ukur milih ngaraga meneng, ngarasa yakin hiji mangsa bakal manggih kasempetan pikeun nalungtik kalayan lantip. Cindek nama teu kudu gurung gusuh tibang mata kiru, leuwih hade nompo waktu anu tangtu sangkan genah lumaku. Disagedengeun eta ukur ngarasa yakin oge aya hiji hal anu disumputkeun dina kadatangan Brajanata, lain sakadar rek nepikeun timbalan ngeunaan dirina anu kudu ngadeuheus sinuhun Mataram.
kapaksa niat nalungtik teh bedo. Bisa jadi Ronggonoto jeung pasukanana keur leuwih sayaga jeung waspada. Lain pamohalan dirina teh kadon ngahaja di dago ngalanto nuturkeun pasukan ti kaanggangan. Akhirna eta kalakuan teh dijadikeun hiji pasualan anu lian. Ras ukur teh inget kana omongan Ronggonoto ngeunaan kadatangan raja ti kulon nyaeta ti Sumedang Larang dina raraga serah bongkokan ka Mataram. Asaku babari pisan hiji sinatria Sumedang teh ngakukeun taluk jeung tunduk tanpa bajuang heula ngabela kahormatan karuhun geus nanjeurkeun Sumedang Larang. Cek ukur bari narik napas panjang tandaning kuciwa. Sumedang Larang teh karajaan gede jabaning jeung teu Cirebon teh boga hubungan anu teu jore. Tapi nah pokna deui kieu jujutanna nama Ratu Pucuk Umun salaku pawaris tahta Sumedang ditikah ku Pangeran Kusumah Dinata nyaeta putu Syekh Maulana Abdurrahman atanapi Sunan Panjunan. Putuna buyut Syekh Datu Kahfi ulama katurunan Hadramaut anu nyebarkeun agama Islam di sababaraha kerajaan Sunda. Ibuna Pangeran Kusumah Dinata nyaeta Ratu Martasari atanapi Nyimas Ranggawulun katurunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Pangeran Kusumah Dinata dipikawanoh ke hiji panelah nyaeta Pangeran Santri wireh asalna ti pasantren anu sikep sareng sifatna kacida solehna. Nyatiwan kid harita Sumedang anu Hindu robah jadi Sumedang anu Islam. Anak kitu mah tangtuna moal aya bahaya anu datang ti Cirebon atawa Banten dumeh sarua Islamna. Nikahna Pangeran Santri sareng Ratu Pucuk Umun nya kagungan putra Prabu Gesan Ulun atanapi disebut oge Prabu Angka Wijaya. Gesan Ulun tea rajana anu ngawangun kajayaan Sumedang Larang. Wilayah kakawasanana oge lega Kuningan, Bandung, Sindang Kasih, Garut, Tasik, Sukabumi, Kajaba Galuh jeung Ciamis. Dina awal pamarentahan Prabu Gesan Ulun, Kerajaan Pakuan Pajajaran ancur diserang Kerajaan Banten anu dipingpin ku Sultan Maulana Yusuf. Ku kauna eta sateu acan Prabu Siliwangi ngantunkeun karaton teh ngutus 4 prajurit unggulan mangrupi prajurit kapercantenan anu disebut Kandagalan teh. Sang Hyang Hawu atanapi Mbah Jaya Perkosa, Batara Dipati Wirajaya atanapi Mbah Nangganan, Sang Hyang Kondang Hapa sareng Pancar Buana atanapi Mbah Terong Peot. Aranjeuna ditugaskeun kanggo masrahkeun mahkota emas perlambang kakawasaan Raja Pajajaran nyaeta Sang Binokasih, Sang Hyang Pake. Eta mahkota teh didamelna ku Sang Hyang Bunisora Suradipati Raja Kerajaan Galuh dina taun 1357 dugikeun ka 1371 kanggo ngistrenan Prabu Niskala Wastu Kancana. Eta mahkota teh perlambang kakawasaan tanah Sunda anu satrasna diwariskeun ka Kerajaan Pakuan Pajajaran anu akhirna eta kerajaan teh ancur. Lian ti mahkota emas aya oge barang nu sanesna anu dicanda Kandagalan teh ka Sumedang Larang nyaeta kongkorong 2 sareng 3 susun oge perhiasan lian benten giwang ali gelang siger tampekan sareng kilat bahu. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh ngawariskeun Binokasih Sang Hyang Pake sateu acana ngahiang atanapi moksa. Hartina
Sri Badugami hareup yen Sumedang larang jadi kokojo atawa pamimpin bangsa Sunda. Kitu gerentes ukur mangsa harita. Tapi nah, putra Prabu gesan ulun bet kumeok samemeh dipacok. Miuni hayam kabiri, letik burih make jeung dari mata luka urang wetan. Dina pamikirna ukur oge boga sangkaan, lamun kanda galante jag-jag boleh jag keneh jeung sanggup lumampah jauh lain pamohalan aranjeuna ngiring Pangeran Arya Suradiwangsa ka Mataram. Tapi ngadadak ukur ngarasa teu hade mun seug nyalahkeun Arya Suradiwangsa. Ukur teu apal naon anu ngadasaran Sumedang serah bongkokan, jeung deui sok sanajan bari jeung teu yakin lain hal anu pamohalan oge. Mun kanda galante teu ilu biung dina eta kaputusan. Ukur yakin para kanda galante teh bakal leuwih milih pejah dada ilang nyawa, perlaya di medan juang tibatan kudu serah bongkokan. Tapi dina akhirna mah ukur sadar, ketang kuring sorangan oge teu leuwih alus mun dibandingkeun jeung Arya Suradiwangsa. Salaku jajaka Sunda nu jag-jago ringkas, sehat jiwa raga, tapi nah datang kawetan gesan ngabakti jeung abdi jadi prajurit Mataram. Alesanana pikeun kuring mah ka Cidababari, mana kieu so teh alatan harepan nu jadi aki dumasar ilapat anu katampa ti para karuhun, teu leuwih ti alesan pribadi. Sedengkeun Arya Suradiwangsa mah pasti nimbang kana nasib ribuan rahayat tanah Sumedang larang. Gerentesna ukur mungkas lamunan. Pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui dina ieu lalakon Adipati Ukur. Sakedik-sakedik alurna kurang tos kahartosnya yen Adipati Ukur sumpingna ka Mataram teh atas dasar panginten ilapat sepuh-sepuhna gitu. Duka naon dah gitu. Teka punggur mah geningan gitu. Sepuh-sepuh urang kapungkur toleh gitu. Karengeng ilapat kumargi memang dina cara hirup dina amaliyahna benten sareng urang kiwarinya, dina spiritualna tinggi, dina segala rupana teh teu asal ngudag gahayang ya, tapi berdasarkeun petunjuk heula, istiharoh heula gitu. Masya Allahnya kin panginten bakal kabuka sakedik-sakedik rahasia naon anu janten marga lantaran ye Pangeran Suradiwangsa teh dugikeun ka serah bongkokan ka Mataram. Insyaallah kin bakal kabuka dina episode anu salajengna nyata episode katilu. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di Haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.